Sampurasun Bapak Ibu sadayana, salam damai sejahtera, shalom. Bapak Ibu sadayana dipikasih ku Gusti dina dangat ayeuna abdi bade medar hiji perkawis naon anu dipidamel ku Gusti Yesus nyaeta nyugu dahar kangge 5.000 urang. Satacana abdi bade ngaos dina Injil Yohanes pasal anu kagenep anu kieu unggalna tidinya Yesus jengkar mentasan talaga Tiberias atanapi tanaga Galilea, jalma-jalma naluturkeun loba pisan. Lantaran geus narenjo anjeunna midamel kaajaiban nyageurkeun anu gering. Sanggeus aya di peuntas anjeunna unggah ka hiji pasir calik jeung murid-murid. Harita geus deukeut kana pesta Paskah. Janten Bapak Ibu saatacana Gusti Yesus parantos ngalalayanan seueur midamel mujijat-mujijat, seueur midamel hal-hal anu aheng dugikeun ka Gusti Yesus sareng murid-murid dugikeun ka henteu sempet kangge istirahat. Kumargi naon? Kumargi seueur jalmi anu teras milarian, seueur jalmi anu teras ngarubung Gusti Yesus. Hoyong uninga naon anu baris dipidamel ku Gusti Yesus ka jalmi rea. Jantan henteu aneh deui upami seueur jalmi anu nyandak anu udur, seueur jalmi anu gaduh panyawat, seueur jalmi anu gaduh pergumulan dongkap ka Gusti. Bapak Ibu sadaya, Gusti Yesus ningal sakitu seueurna jalmi anu nuturkeun ka anjeunna malihan waktosna dugikeun ka burit. Gusti Yesus nyaur ka murid-muridna, geura pasihan dahar eta jalma-jalma anu ngiring teh. Tapi murid-muridna ngawalon, kumaha carana artos anu sakieu mana cekap kangge araranjeunna. Gusti Yesus nu saleresna nguji Bapak Ibu sadaya, naon anu baris dipidamel ku anjeunna hoyong ditinggal respon jalmi anu aya di sakitarna kalebet murid-muridna. Yesus socana ngulincer katingalieun ku jalma-jalma ngaburubul. Nyalampeurkeun, anjeunna mariksa ka Filipus, ka mana bisa meuli dahareun keur nyuguhan jelema sakitu lobana. Saurna mariksa ka Filipus, sejang nguji da anjeunna mah geus uningaeun kudu midamel kumaha. Ayat anu ka-7, walon Filipus sanaos naredana saeutik sewang oge kangge meser tedaeun kedah aya artos langkung ti 200 uang perak. Ieu hartosna kangge masihan tuang jalmi anu seueur kirang nya. Upami ngagaduhan artos mung 200 uang perak, masih kirang keneh. Bapak Ibu, aya Andreas dulurna Simon, Petrus unjukan itu aya budak gaduheun roti 5 siki sareng lauk 2 siki nanging tangtos moal matak cekap. Aya murid Gusti Yesus anu jenengan Andreas dulurna Simon Petrus ngunjukan itu aya budak anu nyandak roti, anu nyandak lauk tapi mung sakedik mana cekap. Bapak Ibu sadaya anu dipikasi ku Gusti, Gusti Yesus ningal kumaha sikep urang, naha urang bade nguningaan atanapi urang bade masrahkeun naon anu dipikaduh ku urang. Urang ningal Bapak Ibu, Gusti Yesus midamel mujijat tiasa nyuguh jalmi 5.000 urang dahareun roti sareng lauk. Sadayana dicekapan malihan mah nyesa 12 bakul. Ieu hartosna naon? Hartosna Gusti midamel mujijat anu luar biasa. Tapi aya respon anu dipiharep ku Gusti nyaeta naha aya anu kersa nyebakeun anu aya dina dirina ka Gusti Yesus. Bapak Ibu, murid Gusti Yesus nyuhunkeun ka murang kalih. Tangtosna Bapak Ibu upami murang kalih ngagaduhan dahareun atanapi cocokan, ieu henteu gampil masihkeun. Upami ayah hiji jalmi anu nuhunkeun ka anjeunna. Tapi urang tiasa ningal, rupina budak ieu kersa maparinkeun bekelna, kersa maparinkeun bekelna ka murid Gusti Yesus sarta dipasrahkeun ka Gusti Yesus.
nalika murid ieu nampi bekal ti budak ieu anjeunna masrahkeun ka Gusti Yesus ngaberkahan, hasilna luar biasa. Ya. Tuangeun anu sakedik tiasa nyangkapan jalmi rea. Kitu oge dina kahirupan urang sadidintena Bapak Ibu. Naha urang sok rumahuh nalika urang dipayunkeun sareng masalah. Naha urang sok humandear nalika urang dipayunkeun sareng masalah. Tapi urang sing percaya, urang ngagaduhan hiji hal anu tiasa dipasrahkeun ka Gusti. Nu kahiji nyaeta kayakinan iman, di mana lamun urang ngagaduhan kayakinan iman ka Gusti Yesus, urang moal tiasa humandear. Urang moal tiasa rumahuh, nu aya justru urang salawasna muji syukur ka Pangeran. Muji syukur kanggo naon anu parantos dipidamel ku Pangeran. Terus anu kadua, nalika Gusti miharep masrahkeun naon anu dibogaan ku urang. Terus urang rela, urang taat, urang masrahkeun ka Pangeran, ku Gusti dibalikeun, ku Gusti dipintonkeun kawasana, yen naon anu dipasrahkeun ka Pangeran, eta baris aya pelipat gandaan. Bapak Ibu, nalika murang kali ieu budak ieu masrahkeun bekalna, luar biasa mujizatna. Ya. Aya pelipat gandaan. Ya. Dina hal maparinan seba ka Pangeran, kumaha sareng kahirupan urang. Nah urang sok nuntut ka Pangeran, Gusti mangga berkahan usaha abdi, mangga berkahan pademelan abdi, mangga berkahan kulawarga abdi. Tapi nalika Gusti nuhunkeun naon anu dicepeng ku urang ka Pangeran, nah urang baris masrahkeun cepengan eta ka Pangeran, Gusti maparinan bekal Bapak Ibu. Nalika bekal eta dipasrahkeun ka Pangeran, Gusti midamel naon anu janten bagian. Aya hiji janda nya anu ngagaduhan hutang ageng, dugikeun ka anakna bade dicandak janten jaminan. Nalika janda ieu dongkap ka hiji nabi, nabi ieu cumarios, naon anu dibogaan ku maneh ayeuna? Mung aya minyak dina goci alit. Sok pasrahkeun eta minyak, milarian tempat-tempat anu langkung seueur deui. Bapak Ibu sadaya, minyak anu digaduhan ku janda ieu mangrupikeun minyak anu terakhir, di mana upami tos seep minyak eta duka kumaha nasib anjeunna. Tapi urang tiasa ningal, nalika anjeunna maparinkeun atanapi nyebakeun minyak anu terakhir ka Pangeran, anjeunna nampi berkah luar biasa. Nalika masrahkeun minyak eta nu dina goci ka Nabi Allah, Gusti mintonkeun kawasana, di mana goci eta teras ngaluarkeun minyak, dugikeun ka teu aya tempat deui kangge nampungna. Bapak Ibu sadayana, nalika urang masrahkeun naon anu aya di diri urang ka Pangeran, sing percaya eta henteu mubadir. Ku Gusti diuihkeun deui berlipat kali ganda. Saibarat hiji petani nanam hiji cengek. Ya. Cengek eta baris tumuwuh, baris kembangan, baris buahan, sarta buahna eta ngalangkungan ti bibit anu dipelak. Kedah aya anu dikaluarkeun heula. Kitu oge sareng urang, upami urang hoyong diberkahan ku Pangeran, pasihkeun seba ka Pangeran salaku modal urang kangge nampi berkah Pangeran. Kumaha Bapak Ibu sadaya? Nah Bapak Ibu nalika kenging gaji, kenging berkah, ngahilapkeun henteu kanggo maparinan seba ka Pangeran. Paling henteu 1/10 sebakeun ka Pangeran. Upami urang nyebakeun 1/10 ka Pangeran, Gusti baris mintonkeun kawasaana, Gusti baris mercantenkeun deui berkah anu langkung ageng ka urang sadaya. Kumargi urang satia maparinan seba ka Pangeran salaku modal awal kangge urang sadaya. Hayu urang sadaya diajar maparinan seba ka Pangeran, ulah nuntut ka Pangeran, tapi hayu urang diajar maparinan seba ka Pangeran supados berkah Gusti teras minuhan
kehidupan orang sadaya. Hayu orang bade ngadoa. Gusti Allah Rama anu jumeneng di kerjaan sawarga. Abdi sadaya muji syukur kanggo berkah Gusti. Mangga ajar abdi-abdi sadaya kangge maparinkeun anu terbaik kangge Gusti. Sapertos halna Gusti parantos maparinan anu terbaik kangge abdi-abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Upami Gusti parantos ngaberkahan ka abdi-abdi sadaya ku berkah anu linuhung, ku berkah anu aheng. Mangga ajar ka abdi-abdi sadaya kangge masihkeun seba ka Pangeran salaku mulang tarima abdi-abdi sadaya. Sok sanaos abdi sadaya henteu tiasa sagemblengna maparingkeun anu terbaik kangge Gusti. Tapi abdi muji syukur yen Gusti teras ngaberkahan ka abdi-abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi sadaya muji syukur kangge berkah pitulung Gusti. Mung dilebat nami Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin.